Astagfirullahaladzim. Gelis amat ya awe. Batal moal aing puasana. Nempo awe gelis kieu. Dia mah doh ripuh amat. Teu nyaho hanupis acan. Emang hartin hanupis eta naon, Mo? Hanupis eta teu nuhun pisan doh. Kan aing gawe dina dinas perhubungan. Puntennya, Mang Dendi, kat mau ngiring gabung ya. Kebun Kamadia. Dia yang ketua ormas. Anjuk. Woi bang, mana itu dia kan aing? Hai Dut. Saha dia? Detik kene wani amat kan aing. Iya woi, nggak coba ngomong dia wanita kan aing. Ih, ngalunjak sia. Ari dia saha sih? Kenalkeun yeuh, nama aing Sahadan. Sadan mana dia? Letik jajawareun amat ya. Dia budak mana? Ieu mah kawasan aing. Ih, kok dia kalah ngerengkan aing? Ih, aing mah tangereng, dia wanita kan aing. Dia ngajak gelut kan aing? Halo, punten ieu saha? Ya, halo. Ieu sareng Mang Anjuk anu kamari minta nomor WA Neng. Bari nagihan lejeng si emat ya. Aya naon Mang nelpon urang? Mun deuk nagih ulah ka urang, ka emak urang wae. Sanes bade nagih. Tapi hayang amang karamok Neng. Ih hampura mun deuk ulin mah ulah kuari, soalna dirompokna aya emak. Oh. Nya atuh hari aing nuju aya mama. Kieu wae lah amangna. Bulan puasa teu bisa ngause lieur ka hulu ge rungsing ka mana-mana. Itu kemarin kan udah jalan zakat fitrah muter. Itu kira-kira saya kepengen tahu udah berapa persen itu, Den? Alhamdulillah Mas. Untuk saat ini udah 80%. Kom semeredle teu kuat hayang ngause kudu ka mana. Tumse hutahe tumpakan wae jubur awewe. Tumse hutahe. Edas. Beneran amat dia nyanyi naon eta, Mo? Jasoraan Mang. Biasa bae ya, keur ngawi. Ngawi kok gitu sih siapa Mo? Pangdengnya aing mah. Tadi lagu India bagian timurnya. India bagian timur kumaha Mang? Sok kacaprak. Mamang nyaho lagu teu? Ih, puguh tadi aing ngadenge dia nyanyi lagu India bagian timur kan. Lah, Mang, kumaha sia bae lah. Mamang kadi nek naon? Teu naon Mo. Tadi aing ngarek ka mushola. Aing kan keur lewat berhubung ngadenge dia nyanyi. Teu kuat liang tai aing garetek kremieun. Sok ngacaprak ya Mamang. Adanya aing nyanyi kekeremieun. Emang aing parut kalapa? Serius aing ngomong. Pas ngadenge dia nyanyi teu kuat liang tai aing garetek. Dusun dia Mamang. Jadi jelema. Lain dusun aing mah Mo. Beneran ieu mah. Liang tai aing garetek, doang kremieun. Wah, ana si Mo panggaruankeun yeuh. Wani sabaraha soraan Mang? Enta panggaruan liang tai. Emang biasanya seberapa sih Mo tarifna? Ulah mahal-mahal sih ka urang mah. Atuh tergantung kondisi juburna Mang. Ada juburna rorombeheun mah rada mahal. Waduh, kumaha ieu Mo? Jujur aing rorombeheun dieu. Terus yang kedua nih masih punya PR nih, Den. Apa tuh Mas? Masalah santunan gimana? Kira-kira mau kapan nih mulai muter nih ke warga? Menurut saya Mas ya, kalau zakat fitrah di mana itu kan kita mau muter santunan. Kita habis beres itu aja Mas. Apa namanya? Zakat fitrah. Baru kita muter buat santunan. Gimana tuh Mas? Atuh teu naon Mang? Kabeneran. Pagawean urang di disup kerehe. Pagawean keur kieu mah naon bae lah. Penting jadi duit. 15.000 bisa teu Mo? Hitung-hitung harga perkenalan bae. Tenang bae, kayak yang dipromosikan Mo.
Oke, siap Mang. Segera nonggeng be. Oke Mo, tapi dia laluan banyak, ngagoro anak using lecet. Aya naon mang ngageroan aing? Dia yang duit tuh. Namun yang duit tuh, garuan jebur si Mamang itu tuh. Anu bener? Oh, bener. Segera itu tuh. Oke. Kebal amat ya Mo. Geraan ge. Jangan tekuat yang bisa ratel. Mang, gara buka mang celanana. Astagfirullahaladzim. Kok kalah dia sih? Kemana sih Kat Mo? Oke Den ya, masalah santunan benar tadi dan dibilang kalau habis beres zakat fitrah. Mudah-mudahan ini kekompakan kita bisa dijaga, bisa menghasilkan untuk ibadah kita memberi anak yatim. Jadi mau liur di garuan. Bolon. Kok kalah dia sih ngagoran aing? Ditita sadia. Pernah kita mamang itu tuh. Bolon sikat Mo. Kalau kita mudak letik di ngagoran aing. Mamang, jadi mau liur. Gus, teu hayang aing di garon ku dia mah. Mantak lalecet ke jubur aing. Tuh, beta boga duit. Lalu injak dia. Woi, tungguan dia. Sekarang kita cari waktu yang tepat aja lah buat mengutin keluarga, buat santun itu Mas. Jangan lupa rekan-rekan yang lain dikontak biar kita di warganya kita kelihatan kompak gitu Den. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenarawan ya. Den, eta saya. Oh, iya dah Mas. Katmo ta Mas. Warga baru orang. Oh, kamu namanya Katmo. Ya Pak. Saya Katmo. Bapak sebagai apa di sini? Oh, kamu belum tahu saya sebagai apa? Belum tahu Pak. Makanya saya nanya. Bapak di sini sebagai RT apa RW? Jadi kieu Mo, si Bapak ieu ketua Remus. Ari Remus, naon Mang Den? Remaja Mustofa tah? Kamu apa-apaan ini? Bukan remaja Mustofa, remaja musola. Maaf ya Pak. Soalnya saya nggak tahu soal gituan. Soalnya saya kerja di sub. Bagus kamu mau kerja di sub. Dan masukin aja tuh ke Remus. Iya Mas. Ntar kita tawarin tuh si Katmo. Mudah-mudahan mau. Mo, serangan daek teh jadi anggota Remus. Atuh Katmo mah siap bae Mang Den. Emang persyaratannya asup Remus naon? Apa KTP, apa bawa kartu kakak? Mo, Katmo ieu teu kudu pake persyaratan Mo. Yang penting Katmo standby di dieu. Oke, siap ari kitu mah Mang Den. Geura deh kau ikat Mo. Goblok. Aing main olo bae. Kajing mereka ngagoran jubur aing. Malah nitahan berkelitik saya tak. Mo, insya Allah orang ya isukan geus mulai minta jeung santunan ya ka warga. Ajo mau kumaha ya? Waktu teu Jam seberapa Mang Den? Hari isuk mah orang biasa dinas heula di disub. Terima aing Mo. Puncarana gitu mah. Geura deh kau non panggih. palingan mau geus salat asar orang berangkat na ya. Hari geus asar mah siap orang standby Mang Den. Ari Katmo ieu sebagai di sub eta pagaweana. Hari di dishub mah orang bagian udar ider. Ari maksudna udar ider eta naon Mo? Ya aing teu ngarti. Atuh coba pangjelaskeun Mo. Iya Mang Den, yang hafal mah udar ider eta tukang ojek. Boloon dia mah Katmo. Cik aing mah naon bae gitu. Dia horeng mah tukang ojek. Sebenarnya mah Mang Den, kata-kata di disub eta pang keren bae. Supaya kumaha sih? Ulah kacil tukang ojek na. Oh geus Mo. Tama kumaha dia bae lah. Yang penting boga penghasilan halal Mo. Muhun Mang Den. Zaman kuari mah neuk gawe naon deui jing jara rese.
Dia Katmo. Gak beneran dia di pos ronda. Waduh. Kok Mang Dendi deh. Lah, tinlah. Kau yang singsianan bela. Ayah Mang Dendi lolos bodo amat. Katmo. Di musola mah jika na loba kopi Mang Den. Katmo. Mang Den, pernah sah ngaguruan urang tak? Mana mo? Ya jing, belah mana? Mang Den mah beneran. Tadi asa menyebut Katmo. Dia malu baik mo. Kira aku belum puasa jurig. Mau video bayi dia mau ulah kama mana katuan aing. Astagfirullahaladzim. Mau Jauh. Jurig gigi. Mo. Yang ngisi mo. Awal ya mo. Woi Mang Den, kemana? Itu Mang Den mah. Balik di mual. Katmo. Nah, kok aing jurig mah bulan puasa. Jurig naon eta? Ulah kama mana dia mau. Ulah ngumpat dia mau. Oh, saya tak ngumpat ya. Dia Oh, iya si Mamang Anjuk anu manggihan Onse meredle tekuat hayang euse tumsekeum sok ngacaprak dia Mamang. Gak ada yang aing nyanyi kekerimian alatna. Masalah santunan itu kan, gimana kalau habis muter. Oke, kalau gitu mudah-mudahan tidak ada alangan apapun masalahnya ini buat santunan. Jadi mudah-mudahan sih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, nuti kampung, nuti kota, pokoknya mah sa-Indonesia. Tong hilap. Channel Baremaja di subscribe. Mau nonton iklanan, wayahna betong dilewatkeun. Sakitu beti pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.